rapal deh ya. Tah lamun kata kayannya beli kain lah bari can ditangtukeun kayanna tehnya tah eta teh teu kenging kedah tangtu heula nya barina ge da rata-rata jual beuli teh sabada geus naon kayanna sabada dikeureut nya urang mah tara sing jual beuli kayanna can diturunkeun atawa termasuk meuli naon ge meuli sayuran oge atawa meuli babarangan oge da urang mah transaksina sabada barang dikumpulkeun geus tangtunya ieu sabaraha sakitu ribu bayar we anu ulah mah meuli eta sakitu sabarapat bawang sabarapat kol sabarapat jual beuli we harita bari can tangtu naon sayuranana teh nu mana tara urang kitu mah nya da geus tangtu bahkan urang mah sajabat tangtu ge ulah eta na ulah tunggirna pingpingna tah bakating ku naon tangtunya alus eta teh nya kitu teh alus ulah nu eta mung leutik eta mah hayang nu gede puguh berat nu gede mah Terus haram ngajual barang anu hukumna najis sanajan aya manfaatna ngajual dina kitab ngajual anjing aya manfaatna aya haram ngajual beulikeunana atawa pupuk kandang tai domba tai hayamnya jual beulina teh haram kumaha lamun butuh teangan solusi sejen nu penting ulah jual beuli nya da arimikeun mah teu haram nya nu haram mah jual beuli meser tai domba sakarung sabaraha sakarung tai domba 50.000 ulah nya kumaha we teangan solusi anu sejen mun teu apaleun bejaan supaya naon supaya henteu haram supaya henteu doraka kajaba orang kajuan teuing haram nya mangga ari kitu mah da maksud banget lain ini tahnya da kumaha deui da kahayangna eta mah meureun ngaji henteu nya dikira-kira tungtungna mah terjadi atawa ngadahar barang anu haram. Terus haram ngajual anu mantak jadi weureu lamun kunu meuli rek dipake weureu naon weureu gadung mun aya nu meuli gadung jang weureu lain menang berarti nya lain jang weureu ngan lain jang weureu kan weureu eta mah teu bener we ngurusna urangnya menang jual beli gadung menang sabab meuli gadung lain jang pake weureueun nya nu ngajualna oge lain jang weureueun tapi jang dahareun cenah weureu eta mah urusan lain nya nu jelas mah nu geus jelas anu sok dipake weureu mah jiga naon jiga minuman keras nya haram jual beulina kumaha cenah ieu mah meuli arak teh lain jang weureu jang nyebor cau eta mah bisa jadi menang ya bisa jadi menangan tetap secara umum ngajual nu mantak ngaweureugkeun teh haram. Salit deui haram ngajual nu haram dipakena hartana barang nu haram hukumna lalaki meuli kain sutra barijang pakeun manehanana haram kumaha dina BHS sutra eta mah sutrana ge ceuil bari naon nya eta mah meunang mantak lamun ningali sarung teh alus keneh anu teu dicampuran sutra sabenerna mah nya lamun rek jaga-jaga tina haram jeung henteuna api-api nu kitu mah rawan puguh teu kabeuli da mahal jutaannya urang biasana kan beli nu 20.000 sarungna lain Samarinda tapi naon samerengkel
Atawa haram ngajual lamun tadi mah aya bahasa tonbur ya. Tonbur teh naon atuh uang bacanya bisi ngarang teu apal dikira-kira we eta nya ulah eta teh. Qala Atiyah saur Syekh Atiyah mah huwa bidomitoi tonbur bidomitoi tunbur ngaranna teh ae kal mizmari sapertikeun tarompet eueuh kupingkeun heula uang bacanya ieu bisa jadi ngarang uang baca palayastari maka ulah meuli jalma Islam libnihi pikeun anakna itu jalma zumarotan kana tarompet ulah budak teh ulah pameulikeun nya keun anapun dina buktina mah eta mah pilihan masing-masing ya mau maca kitab heula nya ulah empang meulikeun tarompet budak teh au soparotan atawa suling ulah eta oge kumaha lamun ningali ya lamun ningali wa idzaro sareng di mana-mana ningali itu jalma zalika kana itu tarompet atawa suling wajaba tah wajib alaihi ka itu jalma naon kasruhu mepeskeunana itu tarompet atawa suling. Jadi mun ningali tarompet suling teh pupuskeun wajib eta teh nya. Kumaha mun teu wayahna doraka nya. Doraka berarti orang teh doraka lamun ningali nu kitu tuluy teu dipepeskeun da urang aya kawajiban mepeskeun sanajan resikona naon ye pasea nya dan batur pasea tapi kuningalina urang kanu kitu teh doraka wajib mepeskeunana keun nya tos ieu mah saur dina kitab ieu kumaha lamun teu katingali teu wajib mepes ieu mah kadenge unggul aya sarana teh nya ngan teu katingali teu wajib ari teu katingali mah nya wajib ari teu katingali mah tinggal bari meungpeun we kupingkeun we sarana wungkul nya engke aya di payun nya ngupingkeunana mah aya nama lamun ningali kumaha mun tatarompetan tina naon tina daun kalapa eta naon ngaranna nu kitu empet-empetan bisa disebut tarompet teu bisa teu lamun bisa ulah nya ulah sami wae nya sami wae kumaha cenah batur mah osok keun we nya mun bisa caram lamun teu bisa mah da sieun pasea minimal orang repeh tapi dina hate mah ingkar yen eta teh doraka. Qala Ibnu Hajar saur Imam Ibnu Hajar walau kana zalika min zahabin sanajan dijieuna teh tina emas lamun teh mah aya tina emas anger we nya payakunu badlul mali sabab eta teh ngamonyah-monyah harta pimuqobalatihi sabhan anu ngajadikeun kadituna teh jadi jalma sapeh ari jalma sapeh teh teu sah jual beulina kumaha lamun nu tina emasna teh wawadahan jiga piring seeng panci sendok garpu sok aya ning dipake pajangan sakapeung mah ta eta mah wa inna masoha bai'u ina innak di eta mah sah menang bisi boga piring di imah tina emas mangga nya bakat tingku beunghar lain dina geulang wungkul piring wae tina emas kastrol tina emas panci tina emas
mangga eta mah nya ngan lamun panci aya nu maling rugina juta-juta. Li annahu yahillu istimaluhu li hajatin meunang dipake eta mah sabab aya pangabutuh bari manfaat bikhilapi alatil malahi ku berbeda alat kaulinan eta mah fala nadro ilan tidori ridho diha eta mah teu meunang ditingali acan ya. Ulah ningalina oge li annaha bihayatiha la yuqsadu minha ghairul maksiat sabab biasana alat-alat kaulinan teh nya naonna nu sok dipake ulin anu mana tujuanana teh anu jelas mah keur pidorakaeun nya keur pidorakaeun saperti kenaon seueur we naon kajadian-kajadian anu di jerona teh lain kalah ka ibadah tapi kalah ka doraka nya eta teh teu kenging secara hukum cenah masih keneh aya nu midamel nya eta mah kumaha deui lamun wani bejaan mun teu wani da bisi kalah jadi pasya minimal repeh ngan urang ingkar bahwa eta teh doraka kama nabaha ala dzalika Syekhul Islam wa yahrumu bai'us syai'il halali wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqi'alana Rabbati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan abdi